innaka antat tawwabur rahim wahdina wa wafiqna ila siratal mustaqim walhamdulillahi rabbil alamin. Orang sami-sami syukuran ke Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bi ni'matil imani wal islam wa bi ni'matil ihsan. Oke, alhamdulillah orang sadaya ditaranjakeun Yusua bari disarangan diberejakeun ku Allah lahir sareng batin. Oke, alhamdulillah kenging pitulung tiasa ngahadiran karena majelis taklim. Mudah-mudahan amaliyah urang ieu disampurnakeun ganjaran ku Allah subhanahu wa ta'ala, disahinggakeun dibarokahkeun kehidupan urang di dunia sareng di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat kali salam mugia salamina dilimpah curahkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, ka para kulawargina, ka para sahabat, ka para tabi'in dan tabi'in. Oke, kasadayana anu turut-turut kana ajaran mantan dugi ka yaumul kiamat. Salajengna kepada sejenna moakeun kasadayana anu hadir ieu tanpa sanggaruhan bojo. Sadayana mudah-mudahan anu hadir ieu sing diarawekeun apanjang kapujung juhukna ku Allah subhanahu wa ta'ala, serta mudah-mudahan dipaparingan sakinah mawaddah warahmah salalamina. Ulah beda kurang geus dipati bubuh nya ka bojo teh kanya teh murangan dalam urang ngacak mah da urang oge geus teu pati dipinggal bubuh sebenarnya ku bojo teh. Nah sebabna kabungkur ka sekso teh marina ayeuna mah da miskin. Jadi ulah ego, hilangkeun rasa ego dina rumah tangga, insyaallah moal cekcok nya. Dan masuk jadi cekcok teh ku alataran urang egona tinggi. Hayang diajenan, hayang dihubung-hubung, hayang dikulaan. Jadi itu aya saling pengertian. Intina urang lamun boga kara teu pati dipikar salah sawiyo sifat antara nabi. Tapi kan tinu janten bojo teh ulah ngajadikeun bahan cekcok, tapi kudu dijadikeun salah sawiyo cara sangkan urang bisa leuwih rakat sareng bojo nya. Jadi saling kanyahokeun, saling maklum, saling hampura dina aya kasalahan. Insyaallah salalamina urang moal aya bancang apel. Bahkan lamun aya kakurang di bojo, kali-kali urang sabar dina narima kakurangan di bojo, insyaallah urang bakal diangkat martabat Allah subhanahu wa ta'ala. Kapungkur kantos aya 2 jalmi santri nikah salah sawiosna dina eta pertikahan teh bojo na teh kalaresan lamayna teh bawel. Bojo juga mana pasti bawelnya. Kata mah bawelna over. Bawel bisa. Bahasa lagi pikang ngeunaheun. Tapi eta pamaget sobat. Ngampi kana kabawelan kagorengan akhlak tabiat anu janten bojo. Dina hiji dinten sobat anjeunna ngajan ka eta santri anu tos nikah teh. Begitu dongkap ka eta jalmi anu tos nikah, kalaresan carogena nu teu aya. Nu aya teh mun ala kadar bojona. Ditaroskeun ku eta santri punten cenah teh dibisaana ka mana? Lah teuing hayang urus bahasa urangnya. Sudah mau rumah hayang nyaho penting ka mana leosna. Teu balik ke saperting. Eta sih tidak gerentos mana ada si santri teh ya, anu rencanana. Nah, cuma teh kieu teh muyuhan kuat cenah cibogat berat aing kudu majikan seperti ieu. Dikersakeun anjeunna ngantosan ka saking pohoyong cepang teh sareng sobat, diantos dugi ka uihna barang torojo teh si caroge eta si istri, dongkap ka bumi mapah dituturkeun ku meong anu pinuh ku suluh dina pohonnya. Dikersakeun dina tongong eta meong teh pinuh ku suluh. Kaget eta santri teh. Nah eta jelema mah bisa ngakurkeun meong. Patu dikukung lagi, gak bisa jelema borangan-borangan acan tapi aya bisa ngakurkeun meong sampai ka daekeun mang maokeun suluh tiluhun. Si hoaing eta sarencana teh terus ngasuruh tiluhun suluhna dipangnyanakeun ku meong dina tongongna. Barang kakak ka bumi eta suluh di kurangkeun ka ku rencanganana
Terus anjeunna naos kulantaran penasaran, lain deui maneh asa heran ayeuna mun boga keanehan seperti itu. Meong ketika tahu pemaneh daek membawakeun suhu. Naon sebenarnya ilmu maneh? Deui kira kaula teu boga ilmu. Dibalik lagi nu boga teu jampe guru jeung jampe atus. Sakuan diajarkeun ku guru. Ngan eta meong di saat kaula ngarasuluh sok nungguan. Bahkan nalika balik kalau rek dipanggul sok dihalakan ku meong. Kaula ngerti ternyata eta meong teh hayang membawakeun ti harta nepi ka ayeuna kaula tara mangul suluh sok dipamangulkeun ku meong. Berarti eta meong tahu ka eta jalma. Jadinya uih ku eta sirade caganana pas sabaraha taun ti harta nganyang deui ka eta santri. Barang lengkap kadinya bojona tos gentos. Nya geulis, nya sobat, nya batur. Galih ge. Begitu lengkap kadinya heran. Nah, cenah ieu jelema teh ganti di awe na ka mana nu tiduran. Bager istrina teh istri somea. Barang lengkap secara beda mangul suruh punya lirah. Gebruk di situ nya dunarna suruh. Dan lain anu pamajikan kan gede lah mana. Ya eta pamajikan kaula teh fokus, kaula teh nikah di sareng anu ayeuna. Anu kacida bageuna, kacida tulisna. Eta cenah maneh make ilmu usul kusorangan tadi mah bisa pangawakeun bumeong. Nah, aya mengaku sorangan. Di barang pamajikan kaula maot ti harta meong teh teu daekeun pangawakeun seluruh kaula. Nah, jadi ya salah sawios kaistimewaan ti Allah Subhanahu wa taala ku alataran sobar narima kana kagolengan sifat anu janten bojo sampai ka boga kaistimewaan bisa nampulkeun meong. Tapi di saat galuh bojo anu sobar bari bageur bari saleh teu bisa nanaon anjeunna teh suluh ge dipamul ku nyalira. Mata di antarana urang karawuhan bojo teu pati naon dipikar sakurang teu pati dipikar boga ulah boga pikiran bahwa lain jodoh lain ieu teh. Ulah boga pikiran kitu da teu pati bisa ngarokok jeung urang kalau lain jodoh nya. Tapi sabalikna urang kudu bisa sabar di saat narima kana kakurangan anu janten bojo. Sajalma bisa sobat narima kana kakurangan anu janten bojo, insyaallah eta jalma dibakarin ganjaran sapertos ganjaran anu dibakarin ku kakali Nabi Ayub alaihi salam. Ieu diantarana kaistimewaan lamun urang bisa ngamaklum kana kakurangan anu janten bojo. Naon pangna kitu? Ieu mah nasihatan nyari rawe yang intina mah daripada bapak tangkos salawat ya supaya orang bisa tangkrong dan rapi di rumah tangga salamina. Anu salajengna alhamdulillah dina isaha urang sadaya dikersakakeun Allah Subhanahu wa taala tiasa lebet kana tahun baru Hijriah ya, tahun baru Islam yakni kaping 2 Muharram katanya. Ngalak kana kaping 2 bunyi kaping 2 Muharram. Jumat mudah-mudahan baik ya. Namun mugi hal kaawanan urang dikawin tahun patukan nepi ka ayeuna anu keparing kaos teh bersangkutan sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa eta masih biasa ditobatan ku urang sadaya sama menaon serta mudah-mudahan masih ayeuna pangampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin.